Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'akalah teu ngadahar sa ahadun hiji jalma aman kana kadaharan qotun sama sakali. Khairan kana anu leuwih alus min ayakula tinimang yen dahar ieu man. Min amal yadihi tina amal meunang leungeunna si eman. Wa innan nabiyallah sareng sayaktosna nabi Allah Daud tegasna nabi Daud kana eta bukti nabi Daud yakulu eta sok tuang nabi Daud min amal yadihi tina amal panangana ieu nabi Daud. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari. Adar susah disu wal arbauna ari pelajaran anu ka-40 genep genepna. Pisomi Ramadan eta tetep dina martelakeun puasa Ramadan. Wa fadli syami sareng kautamaan puasa. Wa ma sareng perkara ya ta'ala ku anu ta'aluk ieu ma bihi kana saum. Qala ngadawu sa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya ayyuhalladzina hey eling-eling jalma-jalma amanu anu iman ieu ladina kutiba dipardukeun alaikum ka aranjeun naon asyamu puasa Ramadan kama kutiba saperti yang dipardukeun alal ladzin ieu saum alal ladzina ka jalma-jalma min qablikum anu tetep samemeh aranjeun ila qaulillahi ta'ala napi dawuhan Allah Ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul ramadhan wajib puasa dina bulan puasa. Alladzi anu ungzila diturunkeun fihi dina itulah dinaun Al-Qur'anu Qur'an. Hudan anu jadi pituduh linnasi ka jalma-jalma wa bayyinati jeung pirang-pirang katerangan minal huda tina pituduh wal furqan sareng pamisah. Paman mangka saha jalma syahida anu ningali ieu man mingkum ti aranjeun asyahra kana bulan puasa pal yasumhu maka kudu puasa ieu man dina syahru. Paman sareng saha jalma kana anu bukti ieu man maridon eta gering au ala safarin atawa keur lelempangan maidatun maka bilangan min ayyamin tina pirang-pirang poe ukhra anu sejen. Yuridu ngersakeun sallallahu Gusti Allah bikum ka aranjeun al yusra kana kagampangan wala yuridu sareng teu ngersakeun Allah bikum ka aranjeun al usra kana kahesean. Walituk milul iddata walituk milu sareng supaya nyampurnakeun aranjeun al iddata kana bilangan. Walituk kabbiru sareng supaya takbir aranjeun Allah ka Gusti Allah alama karena perkara hadakum anu mere pituduh Allah ka aranjeun. Wala'allakum sareng supaya aya aranjeun kabeh tashkuruna eta syukuran aranjeun. Wa qala sareng adawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumu li ru'yatihi sumu kudu puasa aranjeun kabeh li ru'yatihi karena ningali bulan. Wa aftiru sareng kudu buka aranjeun li ru'yatihi karena ningali bulan. Pain guma mangka lamun mendung ieu bulan alaikum ka aranjeun pakmilu mangka kudu nyampurnakeun aranjeun iddata sya'bana kana bilangan tina bulan Sa'ban salasina kana 30 naonana yauman poena. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syaikhaini Bukhari Muslim. Man sajalma somanu puasa ieu man Ramadana dina bulan Ramadan imanan halna iman wahtisaban sareng karana Allah ghufira maka dihampura sahala gupira mangka dihampura lahu pikeun ieu man naon ma perkara taqaddama anu ti heula ieu ma mindan bihi tina dosana ieu si eman waman sareng sajalma qoma anu ibadah ieu man Lailatul Qadri dina malaman Lailatul Qadar imanan halna iman wahtisaban sareng karana Allah ghufira mangka dihampura lahu pikeun ieu man naon ma perkara taqaddama anu ti heula ieu ma mindan bihi halna tetep tina dosana ieu si eman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Hurairah. Kullu amali ibni adama ari sakur-sakur amal anak Adam yudhafu eta ditikel-tikel ieu amal al hasanatu ari hiji kaalusan bi asyri amsalihha eta dibales kalawan 10 pirang-pirang mistilana hasanah ila sab'i mi'ati difin nepikeun ka 700 tikelan. Qala ngadawu sallallahu taala Gusti Allah taala illa shauma fa innahu li illa shauma angin amal puasa fa innahu mangka sayaktosna itu shaum li eta tetep pikeun kuring pikeun kami wa ana sareng ari kami ajzi eta anu bakal ngabalas kami bihi kana itu shaum ya da'u ninggalkeun jalma syahwatahu kana syahwatna jalma
wa ta'amahu sareng kana kadaharan jalma wa syarabahu sareng kana inumanana si jalma min ajli tina arah-arah kami. Lisoimi eta tetep pikeun jalma anu puasa parhatani aya dua kabungahan. Parhatun kahiji kabungahan inda fitrihi dina nalika bukana itu saum. Wa parhatun sareng kadua kabungahan inda liqa irobihi dina nalika petapang sareng robna itu si soim. Walahulu pupami soimi jeung yakin ari bau cangkemna jalma anu puasa. Atyabu eta leuwih gede pahalana indallahi mungguh Allah min rihil miski tinimbang seungitna minyak miski. Wasiyamu sareng ari puasa teh junnatun eta tutup-tutup neraka. Wa idza kana sari mana-mana aya naon yaumu shaumi ahadikum. Poean puasa salah sahiji aranjeun palayar pas mangka ulah ngomong goreng ahad. Wala yashob jeung ulah jejeritan ieu ahad. Fa insabahu mangka lamun nyarekan ka ahad sah ahadun hiji jalma aw qatalahu atawa merangan ahad ka ahad deui fal yakul maka ngomong ieu si ahad ini sanyana kaula imruun eta hiji jalma shaimun anu puasa. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Asy-Syaikhaani Bukhari Muslim. Adar susabi wal bauna ari pelajaran anu ka-47 na fil haji eta tetep dina martelakeun haji. Qala ngadawuh Allah taala Gusti Allah taala walillahi 'alan nasi hajjul bait. Walillahi sareng eta tetep ka Gusti Allah 'alan nasi wajib ka jalma-jalma hajjul baiti ari munggah haji ka Baitullah man ka jalma istata'anu kawasa ieu man ilaihi datang ka Baitullah sabilan di jalana. Waman sareng saha jalma kafara anu kufur ieu man fa innallaha mangka sayaktosna Gusti Allah ghaniyun eta nu beunghar anil alamin henteu butuh tina sadaya alam. Wakila sareng dicarioskeun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayul amali abdulu ayul amali naon amal abdulu anu leuwih utama. Qala ngadawuh Rasul imanun nyaeta iman billahi ka Gusti Allah wa rasulihi sareng ka rasulna Allah. Kila diucapkeun summa mada tuluy naon deui qala ngadawuh Rasul al jihadu eta jihad fisabilillah dina ngaluhurkeun agama Allah. Kila dicarioskeun summa mada tuluy naon qala ngadawuh Rasul hajjun mabrurun eta munggah haji anu ditarima. Wallahu a'lamu bissawab.